Wal maqalatu jeung ari maqalah al-asyiratu anu ka-10 eta an ba'di zuhad diriwayatkeun ti saware pirang-pirang ahli zuhud. Abad 3 ka handap nya. Samemeh abad ke-3 lah. Ahli tasawuf teh disebutna zuhad. Sufi teh disebutna teh zuhad. Mun kabelah dieuna jadi terkenal ngaran sufi. Ulama zuhad disebut. Wa hum ari zuhad eta allazina jalma-jalma ihtaqaru anu nganggap remeh sa allazina ad-dunya kana dunya. Jadi palire dunya teh dianggap remeh. Walam yubalu jeung teu merdulikeun saha allazina biha kalawan dunya. Bal balikta akhadhu ngalap saha allazina min hatina dunya qadra daruratihim kana ukuran daruratna ye allazina kebutuhan-kebutuhan anu mendesak darurat mah kebutuhan-kebutuhan anu mendesak darurat mah kebutuhan primer disebut zuhad ini nu penting mah bisa hirup dahar teh bisa hirup make pakaian ge nu penting mah terlindung nutupan aurat terlindung tina panas, terlindung tina tiris. Zuhad model gitu zuhad. Ari urang mah dina bab dahareun ge jauh kayak disebut zahid. Nya ngalap barang dunia teh saukur kebutuhan pokona wungkul. Ari urang mah rata-rata geus jarang ya, mencukupkan karena kebutuhan pokok. Lamun kebutuhan pokok mah asal aya sangu jeung deungeunna. Naik deh karena kebutuhan sekunder berarti. Orang mah cenah nanti non teh sanguna ge hayang sangu nu alus. Dengan ge hayang deungeun nu alus. Naik deh karena tersier. Dahar ge hayang di restoran. Kadang gitu. Jauh tina zuhud. Sikap zuhud. Tapi modal intina zuhud teh urang naon ngaran teh nya dina hate urang dunia teh teu asupkan hate urang lah. Eta modal apa zuhud teh. Hate urang teh cumantel kana dunia. Sanajan loba banda dunia tapi hate urang teh cumantel kana dunia eta disebutna zuhud. Man ari sawe jalma eta adnaba lamun migawe samandan ban kana hiji dosa. Ai tegasna tahammala nanggung saman kana zanban wa huwa bari ari siman eta yadhaku seserian. Ai tegasna wa halu bari ari tingkahna siman eta anausanya nyana siman eta yafrahu bunga saman bitahammuli ku sabab nanggung zanban melakukan dosa teh malah seserian malah bunga. Dek mah cenah geus beak 5 krat. Bunga dosa. Fa innallaha maka sanyana Allah taala eta yudkhilu bakal ngasupkeun sa Allahu kasiman annara kana neraka wa huwa bari ari siman eta yabki ceurik balilihan sahabat. Ceurik ada sangke lamun asup kana neraka tah. Leweh. Ayeuna we gitu nya. Bunga. Li anna hakau karena saenyana hakna si iman eta an yandama yen nalangsa saman. Karena ketika melakukan maksiat, melakukan dosa mah hakna teh nya kuduna nalangsa. Wa yasaghfiru jeung minta hampura Allah ka Gusti Allah taala bari malursa Allah. Lidzalika karena ara-ara eta zanban. Kuduna mah kitu lain malah bunga. Kuduna hanjakal jeung minta hampura ka Gusti Allah sakuduna mah kitu malah bunga. Wa man jeung ari sawe jalma eta ta'a lamun taat saman wa huwa bari ari siman. Lamun taat itu disebutkeun taat ka saha? Itu disebutkeun taat ka Allah, taat ka Rasulullah. Tapi dia disebutkeun ato'a lamun taat saman
taat ka saha kan ke pertanyaan gitu nya. Tadi dia ente disebutkan maf'ul bihna karena memang kan dina ilmu balaghah ge wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad. Terus mahma yakul maksudun nisbatan faqad. Fi'il muta'addi kadang sok dijadikeun fi'il lazim dina status tarkibna teh. Ya kan muta'addi butuh kana maf'ul bih. Tapi itu disebutkan maf'ul bihna dijadikeun jadi fi'il lazim. Maksudna naon nganisbatkeun kataatan unggul ka si iman. Orang yang taat. Nah, itu perlu keterangan lanjutan taat ka Gusti Allah, taat ka Kangjeng Nabi gitu. Bukan nama orang yang taat. Eta banyak terjadi dina kalam Arab fi'il muta'addi dijadikan fi'il lazim. Maksudna pikeun nganisbatkeun makna fi'il lawungkul bahwa si iman teh taat. Wa ghairu qasirin ka qasirin yu'ad mahma yakul maksudun nisbatan faqat. Wa huwa bari ari si iman eta yabki ceurik ngagungguik saman. Taat tapi ceurik gitu. Hayaan karena ara-ara isin minallah itu Gusti Allah Ta'ala bari maluhur sa Allah. Wa khaufan jeung karena ara-ara sieun minhu ti Allah Ta'ala bari maluhur sa Allah. Ala taksirihi karena lalawara nasiman fi tilkat ta'ati dina eta ta'at. Merasa diri masih lalawara kene dina kataatan teh. Merasa bahwa memang dina ta'at teh aya kakurangan kene. Da saur para ulama amal urang mah moal jauh pasti madkhulah jeung maklulah. Maklulah teh pasti aya alasan. Alasana entah ukhrawi atau dunyawi. Tuluy madkhulah mah sok kaasupan ku panyakit-panyakit. Dina amal teh kadang hayang kapuji. Kadang hayang kakuping jalma soleh. Ku batur. Eta maklulah jeung madkhulah. Fa innallaha lamun jalma ngalaksanakeun kataatan tapi manehna ngarasa PPK dina kataatan tersebut fa innallaha maka saenyana Allah Ta'ala bari mahaluhur sa Allah eta yudkhilu bakal ngasupkeun sa Allahu ka siman al jannata ka surga wa huwa bari ari siman eta yadhaku bungah samat. Kayak Gusti Allah diasupkeun ka surga dina kaayaan bunga pisan. Ai tegasna yafrahu bunga saman ghayatal farahi kalawan tutugna ka bunga. Tutugna ka bunganya bunga pisan, pol-polan bunga teh. Li husuli matlubihi karena hasil panyuprih siman. Naon panyuprihna wa huwa arimat lubihi eta afullah panghampura Allah Ta'ala bari maluhur sa Allah. Urang mah kan ya ari nabi mah maksum, ari para wali mah mahfud, ari urang mah maghfur. Ya sabar Abah almarhum al-maghfirlah al-mahfud kan gitu. Para nabi mah maksum diraksa tina ngalakukeun pamaksiatan jeung moal mungkin tumiba. Moal mungkin para nabi ngalakukeun doraka. Ari para wali mahfud dijaga ku Gusti Allah tina ngalakukeun kesalahan. Ngan para wali mah mungkin melakukan kesalahan. Jeung memang sok aya nu ngalakukeun kesalahan gitu nya. Tapi ari para wali mah lamun ngalakukeun kasalahan teh sok langsung ditobatan. Ari urang mah pangkana teh al-maghfurlah. Hampuraeun. Hampuraeun gitu. Hampuraeun Gusti Allah. Da dina amal oge urang mah petot gitu. Kita ketika orang ngalaksanakeun taat merasakan sadar diri PPK teu bisa bener-bener ngalaksanakeun secara sampurna dina kataatan teh. Maka ke asup ke surga itu bakal bungah pisan. Karena naon orang ke bakal terus introspeksi diri, terus memperbaiki amal orang.